ayo urang taruhan 5 perakan urang den surat mah maneh tuh jalma itu nya kajian atuh urang jalma nu itulah heuh sia milih musuh ieu urang mah ngincar si Mina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur sadayana dulur salembur baraya sanagara ganca-ganca salam ya sadayana ayeuna kayan sehat walafiat sehat lahir sidarang batin amin ya Allah ya rabbal alamin. Pangdang di sarang abdi tukang dongeng tukang ngawadul pusaka permah tukang ngacam mangga pamirsa dongeng Sunda sadayana urang sami-sami ngeunang deui dongeng kislut bagian ke-50 langsung bae urang pedari dongeng bieu kurang tinggalkan kayan Mang Uhe nu harita tos palastra sabab katinggang batu nu sagede sauk urang caritakeun Ki Junaid jeung Ki Suratma nu harita geus ngamimitian tarung pegalan pati mani ragot pisan ngan aneh ieu duanana boga kapisa nu hampir sarua jurus-jurusna hampir-hampiran mirip hiu kita keruyung Ki Junaid ngolebat rek apuk kala cangkeng Ki Surat Ki Surat mak mundur sajengkal ka tukang tuluy loncat deui nyebrut ka hareup menuju ka Ki Junaid bari leungeun nu katuhun nyabetkeun pedog tujukeun ka arah leungeun katuh Ki Junaid nu keur nyekel ita keruyung Ki Junaid surti kana arah serangan Ki Surat mak rekat narik leungeunna tapi orok kaya Ki Junaid nu harita geus ngahabitkeun iteukna teu bisa malikeun ruyungna keur nangkis ngolepatna pedog Ki Surat mak usabab kabawa ku tenaga serangan sek ujung bedog Ki Surat mak keuna pisan kana pigelangan leungeun Ki Junaid ngan untungna ukur kena saeutik gurih euy jeung Ki Junaid loncat ka tukang kurang seukeut bedog teh lur Ki Surat mak teu ngawaro omongan Ki Junaid sak manehna ngahabitkeun di pedogna ka Ki Junaid rikat mundur tuluy loloncakeun ajengan nyingkahan pedog lebat rek ngancak ka sagala arah nempok Ki Junaid ngan ukur luluncatan nyingkan seranganana amarah Ki Surat mah beuki ngakulidag bae siga caahkeun dongan tungtungna manehna ngaluarkeun sadaya kamampuanana pedog ngalebat ngahabit ti kenca ka katuh ti katuh ka kenca luhur ka handap ti handap kaluhur sakapeung nyemprung lempong rek ngadoret peuteung Ki Junaid pokona mah serangan Ki Surat mah obat mabet lir ibarat bagong bayangan Ki Surat mah kaayaan nana harita serangana geus bener-bener ngabahayakeun pisan kana jiwana Ki Junaid. Iya maju sia uncal beseteun nah ngadon mundur loloncatan siga uncal si cukut sok serang kula yeuh cek Ki Surat mah harita ngarandeg ngeureunkeun seranganana usabab Ki Junaid geuningan ukur loncatan nya peanan sorangan jawara naon maneh euy eueuh kabisa gawe teh ngan ukur ajengan-ajengan siga budak bae nu main tiplek cek Ki Surat mak napasna maneh ngahegak dadana ngap-ngapan maneh tarik pisan eueuh jiga Ki Junaid dengan ukur nyang hel bae manehna malah diuk sila diluhureun cukup-cukup semu nu nyapirakeun kana kamampuan Ki Surat mah jarak antara duana dikira-kira mah aya kana 7 lengkahna Ki Junaid diuk bae sabari nempokeun Ki Surat mah nu keur kulantang kulinting bari pepeta ngulinkeun keahlianana dina nggunakeun pakrang pedog tangkurak teh cek Ki Surat mah tuluy malik bukangan Ki Junaid Ki Junaid rada kaget oge disangka kumanehna mah Ki Surat mah teh arek ninggalkeun eta tempat melengkung gas nyalahan sasangka teh sabot Ki Junaid rek surak teh bunga eta naha Ki Surat mah langsung malik deui bae plesak hiji bedog ngolepat nyemprung nojo pisan ka Ki Junaid nu keur molongo mata simut teu antaparah deui eta bedog ngaplesat seuseuketna nyeset puhu leungeunna nu kede sret Cerop pedog nancep dina tanah satu kangen Ki Junaid
Waduh eta lamun teh Ki Junet terikat ingset eta mau kaha eta congo podog bakal nancep dina ikan eta parat bukan Allah. Edan serangan cek Ki Junet karek ngareng hati ka nyahoan deui aya hiji batu leutik ngablasat nyemprung nuju kana ramu keur nyekel royo pletak lu cedatot ramu Ki Junet ngalak karasana menik komper bisa pluk ditek ruyung keurna teh murag ngagoler kahandap sabab lepas tina ceceklanan ulantaran ramu Ki Junet karasa komper teh teu wasa nyeklan di ruyungna warna ramona ti jariji nepi ka kalingking langsung bae jadi biru pulau getih tuh geus ayeuna mah urang tarung adu peureup euy adu tanaga sia tanpa pakaran dipake cek surat Ki Junet dengan ukur melong bae kasima ya rahasia ngadan bangong euy kasima kitu kupang bisa kaula haha lamun geus eueuh si ihan mah geura ngadapang sia di ayeuna geura taluk tuluk serah bokokan ka kaula nasib hade oge sia tadi bisa bae tadi eta bedog bulan nampus parat kana geungerong adika megat jalan kanikmatan amis nagula nu bakal lewat di korong cek surat mah bari leungeuna melakcang cung Ki Junet hudang sungna jeung hel bae matana meletet semu ngalecep pisan aduh ieu paragal pisan awak euy buratak awak Ki Junet dikuliatkeun ramona di urutan tuluy dipletek hebat jasa nih kai hampir-hampiran paragat nyawa ya kula tapi najan kitu kula moal kumeok memeh dipindo deui moal rek mundur sasiku ngejat satu yang bias luhur moal diajur handap moal ditoket najis badak lamun pelak kudu ngajadi hayam pikiran ipa kalangan aduan cek di tuluy sukna kuda-kuda kulinting kana teh taki-taki leungeuna diprakat alus kitu mah euy boga kawan kitu mah ngan hanjakal sia teh hirup jeung pangabisana dipake keur ngabela kajahatan pastina bakal ngedibrek jadi satria calon menang wigrang di kolong catang cek surat alah ulah loba bacot sia cek Junet bersebut mendengar rajang deui peureub namanya berarti tujuan kana beungeut Ki surat mah mundur satingkal nyingkan peureub norek kitik kana beungeutna teu cicingan kitu bae mah naik sukunan patungah nya lempang ke arah beuteung Ki Junet cekrot deyak lagi Junet ngedek rek mundur nempok Junet kena tajonganana Ki surat mah langsung luncat deui saluhureun tak bari najong direk ngancak nah hulu Ki Junet lap Ki Junet dongko awakna tuluy ngakorentel ka hareup jarak 2 lengkah di Ki surat mah moalita awakna labas ngalewatan awak Ki Junet teu nunggu Ki surat mah balik deui Ki Junet laucat najong tonggong Ki surat mah sakuat tenaga cebrot tolonjong awak Ki surat mah nolonjong ka hareup bubrag awakna langsung ngajapang rangkuman beungeut padu jeung lemah Ki Junet teu micen kasempatan gabruk tonggong Ki surat mah ditongkrop huluna digebotan ku peureupna cebrot aduh goblok sia surat mah awakna oja sakuatan Ki Junet nu awakna nangkot dina tonggongna Ki surat mah harita langsung kaangkat eta Ki surat oh saja najan kitu Ki Junet tetep leungeuna paguh meeting beuh Ki surat teulah akal Ki surat mah harita keneh manehna ngajengkangkeun maneh ka tukang bubrag tongong Ki Junet ngabubrag awakna ketinggian ku Ki surat mah mani karasa seug dadana engap ketinggang ku awak Ki surat mah kuncianna beheung Ki surat mah harita ngendoran siku Ki surat mah harita ngolepat ngahancakna beungeut Ki Junet deuk aduh blok sia Ki surat mah didoakeun sing meunang euy nyanya euy resep euy nampun tarung awas kan ulah bongoh tajong eta ndog nudu ese seul sia ke awas kan bisa euy ayo urang taruhan 5 perakan urang den surat mah maneh tuh jalma itu
nya kajian atuh urang jalma nu itulah. Heuh sia milih musuh ieu. Ieu urang mau ngincar si Minah pamajikanna. Curik sia. Musuh dina jero sumur sia goblok teh. Ih, ongko tah milih. Ulah ngomong gitu sia bari ngincar pamajikanna dari surat segala. Pan aing teh wana si Minah goblok. Ih, hutang. Atuh hampura euy ur. Isia si meteuring ngadon pasia tarohan deui. Urus sunduk teh. Mangrewow geura palancan kumenyan euy mi meunang den surat mah. Eueuh menyana euy katinggalan di nu ngora nu ka-12. Dasar dukun edan. Majikan nepi ke 12. 12 legokan. Edan jelema. Dijodang sugan teu terusna. Bejakeun sia ku aing kamu i. Cek jelema-jelema mani arayeuh ting korowok ting araok harampokeun ki Junaid jeung ki Suratma. Uker tarung pegalan pat silih gitik silih papuk silih tengrek silih siku silih totok saka pemas silih auran tukaleh nu harita ngalabu akibat kagalai kedua jago. Baju eta dua jelema geus teu pararuguh compang camping sararoeh jeung cecalabut pinuh hutan. Ulebu pancampur jeung getih kadut kasang badag gesang lembut. Baru sarua jagona ieu. Nanging di hiji kesempatan Ki Junaid bisa ngejat saentos lepas tina dengketana Ki Surat. Ki Surat mah teu ngudag ka Ki Junaid nu harita ngejat ngejauhan manehna aya meureun satengah poena eta nu galungan. Panon poe tos mimiti aya di Bengkulu. Cep. Teu kadengen naon nu lalaju ge cempe siga bae angkat tincak sireum arabus kana sayangna simet haliber ngajauhan kada londok orai nyerumput dina sayangna masing-masing semu nu surti kana kajadian salajengna. Katempo Ki Junaid teh teu tuluy kabur tapi ngadon sila sidakap sinu kutunggal matana dipereumkeun tepat teu lila wor harita keneh angin di eta patempatan ujug-ujug wih muter oyageun tatangkalan jeung sagala daun-daunan nu katembra ku manehna. Surat mah oge dicicingan manehna sarua tuluy sila sidakap sinu kutunggal sungutna kunyam-kunyam mapaten ejieun jampe pamakna. Bledag suara pentar di luar langit ting bledag. Awak Ki Junaid harita ngabul ngacus teu sakara-kara jujukutan deugeut jeung manehna saharita jadi tutung harideung ngabul siga kabeuli. Pon kitu deui tanah nu ku Ki Surat mah dicalikan harita ujug-ujug rangat barelah raratak siga bae kana lindu 6,00 sekaliter. Ya iya awas ya rasakeun ih waduh ieu penemu jampe pambungkas nak keluar ya di dua jago ngora ieu waduh bahaya ieu. Teu nunggu lila duanana tuluy lompat nyemplung nujukeun peurepna ka hareup masing-masing blesat katempok jalma nu narempo mah ngan ukur hasep jeung kurilakna cahaya bentar gelap. Ilmu cakra jaya geni adu jeung kejian gelap ngampar. Aya meureun kana sajengkal na eta dua kekuatan rek anu pisan. Teu nyahoan blesat aya cahaya polas ngablesat nembrag ka tengah eta dua jago. Celagur. Letak. Bledu. Duar. Rita sakuliah enak eta pakalangan jadi poet. Bener poet. Ku sabab terehna nu geus lalu geladag ngalabu tanah na ngawur kaluh. Ngabulan PT dua jago. Celeng duanana ngacreng pental aya kana 5 depan. Sanggeus kebul leungit kabawa angin ka tembong aya wujud hiji jelema kolot make pakaian sarua bodas kecenteng berinang tung. Panona dipereumkeun leungeunna duanana posisi di silang. Tempal leungeunna muka kadua arah hiji ka Ki Junaid hiji ka Ki Surat. Persis nu keur ngatur lalu lintas. Ngan bedana imah leungeunna ilang ge. Nu kenca ka katuhu nu katuhu ka kenca.
orolo surat majeng Junet pada ngaluarkeun tih ulah lamaran tina sun siga na film ieu guru cek ku surat mah monel hudang karek hudang kubrak aduh waktu saya pamirsa kepuntenan wasur hampuran kapen da kasadaya pamirsa dongeng Sunda saya ya kita urang pungkas heula ieu dongengku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cek